Presentasi Puisi Sunda oleh Diandra Maharani Syahira dari kelas 4A SDN Kulalet 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Diandra Maharani Syahira ti kelas 4 SDN Kulalet 2. Abdi palai ngabacakeun puisi nu judulna Cut Mutia. Cut Mutia, anjeun Sri Kandi gagah, umur anjeun keur parang, ngalawan penjajah jeung kajahatan, ngahancurkeun musuh-musuh kafir. Cut Mutia wanoja perkasa, hirup anjeun keur perjuangan, ti leuweung ka leuweung anjeun ngabeungnya, ngalawan penjajah Walanda. Anjeun tara nyerah sanajan musuh ngepung pageuk. Pelor-pelor terus moro anjeun, prajurit marsose salawasna nembakan anjeun, ti rawa ka rawa, ti pasir ka pasir. Sakitu wae sajak Sunda ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.